tuh eh cek katerangannya sebenarnya baca lamun jalma doraka ti inung bapana lamun di lemur kaya anu lamun di leuweung kaya dangdeut dipake pangerpikeun dipake pamukul bengkung dipake suluh teuruhai matak balueun kanu niup hirup cara gamparan awak ditincek beheung dicekek baling untung munggih kokotor eta doraka ti inung bapana itu keterangan geus penyen Gusti moal ngahampura eta jalma lamun eta jalma teu dihampura ka inung bapana matak kunjung ulah ka gunung muja ulah ka sagara kunjung ka guru ka abun ka inung muja kudu ka bapa inung tunggu rahayu bapa tangkal darajat tu udah kunjung inung udah puja bapa sabab hirup moal bisa ke arah lamun hirup teu bisa dihampura ku indung jeung bapa orang sadaya orang selamat ku indung orang penta doa kalau di bapa meh salamat dunia meh menang gawe anu bagja lieur menang gawe anu pantes doa indung jeung bapa mah saciduh metu saucapna ta sabab ridho Gusti aya ridho indung nyaah na Gusti kapang ka manusia aya ti nyaah na bapa samat bapa gerak ahan indung tunggu rahayu bapa tangkal darajat urang doraka tinung bapana moal bisa dihampura ku Gusti Allah itu lamun di lembur kaya randu lamun di leuweung kaya dangdeur dipake pangareutikeng dipake pamikul mangkung dipake suluh teuruhai matak balueun anu niup eta doraka tinung bapa teh tetap yuk orang selamat jadi indung orangnya ahan jadi bapa sabab hirup bakal terarah lamun aya doa ti indung jeung bapa sakitu tu ti uwa mah moal panjang lebar campes itu